sidi jante arkidam panona burung siki saga leungena seukeut lalancip gobang niplasan badat dahan gedang arkidam jante arkidam di pangaduan di kalangan ronggengan hiji jagoan arkidam jante arkidam tipeuting angkeb kumendung jante raja alam peteng matet aji panarawangan manjing kaliang sasoroting sinar jadi jibesi pak gade nilai kuramona tipeuting ngadalingding wangi jante raja dina tayuban ngagak-gak seri ngibingan ronggeng Mantri Polisi ngalieu ka ieu bantingkeun kartu bantingkeun dadu wadana ulah mundutan didinya urang ngibing jeung pula jante arkidam silih tetep wadana jeung Mantri Polisi jante arkidam ngabongkar pak gede peuting tadi ayeuna makalangan dinu tayuban nya kula jante arkidam sing saha nu maju rek ditigas leungeun kula lalanci pedak ngahep-hep sapang lalajoan netep ka jante nu matana ngembang merah kunaon netep ka kula terus ke ngibing peuting nyerelek beak rame deui kalangan rame deui pangaduan jante masih ngibing nyolempang salendang nguyuk Arab sloki kasalapan likur waktu berang datang jante kagoler diburu ku Mantri Polisi jante arkidam nusa kembangan ngagisik mata hayang sidi jante mencerong Mantri Polisi Ki Mantri tindakan anjeun lelewa bikang ngabokong jalma keur tibra arkidam ditalikung leungeunna dua sorot matana ngeuntab seungeun samemeh beak poe kahiji jante minggat nitih cahya kaluar ti panjara samemeh cunduk peuting kahiji Mantri Polisi nyungsep di dasar walungan teu nyawaan saha jago nu nuntut bela datang mun paula nyaring susumbar nang mandang di beuteung peuting jante ngabedega di sasak gantung taya seorang jalma nu datang jante nguncut neuleuman cempling randa maesan tadi berang ka imahna jante datang wanita mana teu tahu ka manehna simbar dada hideung galing bibir amis jeruk Garut letah madu kalapa puan kumis resep sapu inju arkidam jante arkidam
Teng tilu ditangsi polisi, jante lilir katilu kali, ngajambak meles buuk handapeunana. Teng lima ditangsi, hianat randa gigireunana, jante lilir kabirebeuna. Geblik lengkah sakuriling imah, jante ditingkal taya jalan gesan ingkah. Panangtang wadana, jante hudang urang datang malas pati, sing saha jago asup mun geus bosen nya hirup. Mana jante nu gagah geuning teu wani bijil ti imah, badan Andika palapah gedang, leungeun kula lalancip gobang. Nembus kaca, jante nangtung dina wuwung, ngabendeng nyerangkeun nu ngepung, jante sidakep bari ngijep. He Balarea, na jante aya di mana? Ting lalieun jalma nu ngarepung, sora jante handapeun tanjung. Udah mangklukna minggat, jante lumpat ka kebon tiwu, kebon dikepung jalma sakampung, jante nyumput di dapuranana, taya nu wani muru lalancip gobang leungeunna. Na jante nu sakti kaluar mun nyawani, jante gigideung tilu kali mangrupa istri. Euleuh geulis kacida neng nu ngalangkung, nun teu ningali jante di kebon tiwu. Jante duka temendak jalma saurang di jero kebon cara mencang tihang. Nasiga rurusuhan nah aya bujangeun, ngisi bisi pasar kabur sepi. Sanggeus anggang jante leumpah gigideug mangrupa asalna deui. He Balarea sakampung, mata Andika mata dadu, ting lalieun jalma nu ngepung, jante hohoak tukangeunana. Diudag deui, diberik deui jante arkidang lumpat nitih cahya beurang, napak kancang beungeut walungan nepi ka panyumputanana. Jatiwangi 1850. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.